Wah, ayah, salajengna neng nade widi ti mamah sareng ti bapak dina dinten enjing neng bade ditikah ku Arubi. Ya baru gelis ya bapak gelis ya aku bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak serta Ibu sahibul hajat anu ku pribadi tipi hormat, calon panganten neng dea anu dina dinten enjing bade di akadan, ibu-ibu, bapak-bapak, wargi-wargi hadirin sadaya anu sami ku pribadi tipi hormat. Langkung ti payun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mentana paratos maparinan ka urang sadaya mang pirang-pirang kanikmatan utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sareng nikmat panjang yuswa sehingga urang sadaya tiasa kempal ngariung di tempat tina acara siramanana neng daya anu insyaallah bade didahupkeun dina dinten enjing. Tahilap salawat sareng salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, dugi ka urang sadaya selaku umatna anu insyaallah salalamin tumut sareng patukeun ajaran mantena dugi ka yaumul akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin anu ku pribadas tipi hormat, pribadas ngecek bersyukur alhamdulillah wereh dina dangat ieu dina siang ieu pribadas tiasa ngiring silaturahmi, tiasa ngiring kempal ngariung sareng kulawargi anu aya di Blok Mulia Sari Desa Cicanir, utamina sareng kulawargi Bapak Didin almarhum, Bapak Hadi, Ibu Ipit atuh saja bitu eta pribadas di dieu kapercanten ti atas nami juru rias di restu make up wedding kanggo mandu acara ieu siraman. Nanging satu acana priyogi kauninga ku sadayana rehna maksad sareng tujuan ayeuna siraman ieu teh teu aya sanes nyaeta sejak nyuhunkeun dihapunten, sejak nyuhunkeun widi sareng sejak nyuhunkeun pidoana nyaeta neng dea kana cotan ibu ramana khususna umumna ka sepuh-sepuh wargi-wargi kulawargi sadaya anu sami hadir di ieu tempat. Atau saja bitu eta panginten acara ieu teh mangrupikeun tawis kadedeh tawis kanyaah terucatan sepuhna aranjeunna hoyong ngaaribakan heula putri tercintana sateu acan enjing dilaksanakeun akad nikah. Mudah-mudahan dina dinten enjing acara akad nikahna aya dina kalancaran. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dupi acara anu bade dikapayunkeun dina siang ieu anu kahiji nyaeta bibika. Dina bibika ieu insyaallah bade diisi ku aosan hadrah, anu kadua aosan sholawat, anu katilu ngecageun aisan, anu kaopat ngaras, anu kalima sungkem, anu kagenep siraman, anu bade dilajengkeun kana tahallul wudu popongan sareng terakhir penutup doa. Atuh sapadas teu nyangkolong teu kana waktos mangga urang sami-sami we bika ieu acara ku sasarengan maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ieu acara aya dina kalancaran teu awet dugi ka akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih dina acara bibika mangga urang ngintunan heula ka sepuh-sepuh urang, wargi-wargi urang khususna kula wargi di dieu anu parantos nganturkeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baiti wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin.
ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجمع الملائكة المقربين وخصوصا إلى سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح عبد الفقير wajah aneh binti Haji Suhari. ثم إلى روح عبد الفقير Bapak Didin bin Bapak ثم إلى روح عبد الفقير ما Hajah Usih bin binti Haji Safai وغفر لهم ذنوبهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Alhamdulillah asan hadrah perantas ring saya mudah-mudahan kawasan hadrah iya wargi-wargi urang kula wargi urang sadaya utamina kula wargi di diana perantas ngantunkeun sing ditampi iman Islam na dihapunten tina sadadosa sareng kalapatanana sareng mudah-mudahan sing ditempatkeun di tempat anu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo acara nu salajengna mangga kanggo nambih kabarokahan ieu acara urang sasarengan heula aoskeun aosan shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Sadayana mangga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah udang sadaya peratus sami-sami mauskeun awasan sholawat mudah-mudahan awasan sholawat anu panatos diaos ku urang sadaya sing janten syafaat yaumul akhir sareng mudah-mudahan awasan sholawat yogi sing ngajantenkeun pangjajab doa kanggo calon panganten Neng Dia sareng Cep Robi mudah-mudahan pernikahan aranjeunna duaan sing salalabasna aya dina kabagjaan aya dina kabarokahan aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala dipaparin keturunan putra-putri anu saleh sareng salehah oge dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin satu acan dilajengkeun kana acara nu salajengna mangga urang sami-sami heuleng ngadoa khusus kanggo aranjeunna duaan umumna kanggo urang sadaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina wa wafiqna li syukri ala ni'amika wa a'ina ala ta'atika wa husna ibadatik wa ada'i faraidika wa tanfidi ahkamika wa nali maradatika wa tiqa'i sakhatik. Allahumma alif baina Rabi Prakosa wa Daya Fitriani kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra wa aslih jam'ahuma fid dunya wal akhirah wa hablahuma min ladunka rahmah wa qurrata ayun waj'alhuma min ibadika nafi'an ala dinika wa limaslahil mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Dea gelis bager niti wanci nu mustari nincak mangsa anu sampurna siang ieu gelis dinten ieu bager Kaping 7 Agustus 2023 kalayan disaksen ku sepuh hidup wargi hidup sadaya gelis ayeuna bangsana bagur mama sareng apa bade ngecageun Aisyah ka hidup ayeuna mangsana gelis aranjeunna bade ngalepaskeun bade nuntaskeun kewajiban anu jadi indung bapak karo jantan putri tegasna ka hidup teka raos geus asa kamari ieu bagur mamah teh ngakandung hidup asa kamari ieu geus mamah teh ngalahirkeun hidup asa kamari ieu hidup teh diadanahan ku apa Peter oke asa kamari iya garis hidup tadi ais di ayun ambing ku mama sareng ku apa pintar pinuh ku rasa kadede
ku rasakannya gelis bager hidup putri anu sakitu dipika dedeh sareng dipikanya anakku mama sareng ku ayah gelis ayeuna hidup di ais deui ku mama bager tapi panginten gelis aisan anu ayeuna mah mangrupakeun aisan anu terakhir kanggo hidup kumargi hidup tas cunduk karena waktu tos ninggang karena mangsa alhamdulillah hidup ayeuna tos papendak sareng jodohna dina dinten enjing hidup bade ditikahkeun ku aranjeuna kahiji jajaka pilihan hata hidup bager anake di payunan hidup ayeuna ngadeg rama sambung hidup gelis anu sakitu mikadedeh sareng dipikanya anak ka hidup bager anjeuna anu ngawakilan rama hidup pinter hidup teh kayaknya alit mana doakan ku hidup mudah-mudahan rama hidup gelis sing ditempatkeun di tempat anu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala gelis bager ayeuna hidup muntang ka ayah pinter oge anjeunna nyanak kelilin ieu teh nandakeun gelis dan anjeunna teh sebagai seorang pemimpin sebagai seorang imam panutan dina keluarga bager anu mimpin istri sareng putra putri dan termasuk hidup sareng nyanak ka jalan anu sae bangga hidup bangga gelis hidup ngagaduhan rama sambung sapertos anjeunna pintar bangga gelis hidup sebagai putri nak bager mudah-mudahan gelis cara hidup engke sing tiasa sapertos anjeunna anu tiasa melindungi anu tiasa ngajagi keluarga ngajagi istri sareng putra putri sareng tiasa nyandak ka jalan anu sae pintar hidup sebagai istri na engke bager sing taat sing patuh sakumaha taat patuhna hidup kanu jantan ibu ramah hidup kumargi gelis enjing mah bager sorga hidup teh senas di mamah deui pintar sorga hidup dina dinten enjing aya di caroga hidup mangga bismillahirrahmanirrahim ecag aisan dikawitan bager gelis anake di mama sareng ayah pintar sejak ngecageun aisan ka hidup anake ieu teh nami anu kalintang saena pintar kapungkur gelis ieu nami dipasihkeun ku mamah sareng ku apa ka hidup ieu nami bager anu setiap saat diaraoskeun ku aranjeunna gelis dina setiap doa aranjeunna dina setiap sujud aranjeunna bager tangtos gelis doa anu sae ti aranjeunna kanggo hidup bager dina dinten enjing hidup bade ditikahkeun ku aranjeunna kahiji jajaka pilihan hata hidup anu nami Robi Prakoso leres bapak ibu tos siap neng tebih ti ibu siap kapayut neng dicanak ku carogen bapak ridho pak alhamdulillah gelis mama ayah sakula wargi parantos ridho parantos ikhlas kanggo ngalepaskeun hidup kanggo ditikahkeun ka anjeunna mudah-mudahan bager caroga hidup engke sing tiasa neraskeun kadedeh kanyaah anu jantan ibu ramah hidup ku kadedeh sareng kanyaah anu langkung ka hidup sareng dina dinten enjing pisan ibu sareng bapak bade nuntaskeun kewajiban ibu sareng bapak tinu jantan sepuhna kanu jantan putrina kanggo nikahkeunana oke gelis anu sakumaha kasebat tadi pintar ya ayahnya anak kelilin dina gelas eta aya beas pintar ieu teh nandakeun bager tugas-tugas anjeunna sebagai kepala keluarga lilin nandakeun bager anjeunna gelis anu salami ieu ngatik ngadidik hidup nyandak putra putrina oge keluarga anak ka jalan anu sae bager beas nandakeun bager anjeunna gelis anu salami ieu berjuang milarian rezeki milarian nafkah kanggo nafkahan putra putri nak kanggo nafkahan keluarga nak gelis
Oke tugas-tugas kewajiban anjeunna mamah sareng apa bakal tuntas kahidap dina dinten enjing ku aranjeunna bakal dipasrahkeun sepenuhnya seutuhnya sagemblengna ka caroga hidap. Mudah-mudahan caroga hidap ke sing tiasa janten imam, sing tiasa janten panutan dina keluarga anu sakumaha dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai simbol tuntasna kewajiban ibu sareng bapak ka neng mangga tiasa ditiup lilina kuduaan ku ibu sareng ku bapak mangga tiup lilina. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga pagar anak yang tuntas kewajiban aranjeunna kahidap dina dinten enjing udar aisanana ku ibu sareng ku bapak kuduaan. Gelis anak ieu mamah sareng apa bager sareng ayah ngecageun aisan tuntaskeun kewajiban mamah sareng apa kahidap dirangkul mamah nah dipeluk sayang. Beral gelis anak king bager hidup keramiang kira papa kabagjaan ku hidup anak king sing tenang sing ludeng lah hariwang anak king insyaallah bager doa mama salawasna nyarengan kahidap kanggo kabagjaan rumah tangga hidup kabagjaan lahir sareng batin dunia sareng akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sami gadis ku apa didoakan pisan mudah-mudahan hidup sing panjang umur sing ageng milik ageng darajat kadideh kanya apakah hidup teu aya batas wakena teu aya kendatna salawasna doa-doa anu sae ti apa nyarengan ka hidup bager. Anake ayeuna hidup tos diecageun aisan ku mamah sareng ku ayah gelis tos cekap gelis ilmu pangarti anu parantos diparasihkeun ku aranjeunna ka hidup mangga gelis geura amalkeun ku hidup dina kahirupan hidup sadidinten. Umat hidup ulah kadu sangkiat aranjeunna tega ka hidup da kedah dikumahakeun deui bager tos janten takdir tina Maha Kawasa. Alhamdulillah hidup ayeuna tos papendak sareng jodohna mangga bager ayeuna mah hidup geura diajar mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup geura diajar lempang ku sorangan bager tos waktosna geus hidup ayeuna diajar ulang tarima kana jantan sepuh sok sanaos aranjeunna teu hoyong bager dipasihan kana jantan putra putrina aranjeunna tos kacida bunga na kacida bagjana upami ninggal putra putrina aya dina kabagjaan lahir sareng batin. Kanggo salajengna bager ayeuna hidup bade ngaras pinter peryogi kauninga aku hidup bager ari ngaras teh geus asal kecap tina ngaji rasa bager artosna geus hidup sing bisa ngarasakeun bager susahna anu jadi indung dina ngakandung hidup dina ngalahirkeun hidup dina ngaagengkeun hidup dugikeun ka waktos ayeuna hidup sing bisa ngarasakeun gelis nyerina perihna susahna anu jadi bapa anjeunna berjuang satekah polah melarian rezeki melarian nafkah kanggo nganafakahan putra putrina termasuk hidup kanggo nedunan sagala kahoyong hidup bager gelis majang sakedik di cepengan pandangan mamah sareng ayahna pintar bager di payunan hidup ayeuna linggih dua jalmi anu mulia bager dua jalmi anu parantos berjasa ka hidup anu sakitu ageungna anu sakitu luar biasana bager ibu hidup utamina pintar anu parantos ngakandung hidup salapan sasih lamina pintar hidup dilahirkeun ka ieu dunya pinuh ku pangorbanan anjeunna rela naruhkeun nyawana geus demi putri tercinta nah nyaeta neng lahir ka ieu dunya anjeunna rela geus ngorbankeun tanagina ngorbankeun waktos istirahatna ngorbankeun sagala rupina kanggo ngaagengkeun hidup bager dugikeun ka hidup tiasa sapertos ayeuna pinter sakidengan ibu hidup oge aya rama sambung hidup gelis anu toleh mika dedeh mika nyaah ka hidup bager insyaallah ka dedeh ka nyaah anjeunna sami bager ka hidup teu benten-benten sareng putra putri anjeunna anu sanes
hidup sok samaos bager gelis ayeuna ramah hidup parantos ngantunkeun hidup teu kaing alit manah insyaallah doa-doa anu sae ti anjeunna salami anjeunna jumeneng salawasna nyarengan kanggo putra-putrina pintar samulihna hidup sebagai putrina anu salehah ulah-ulah kanggo ngadoakeun anjeunna doakeun ku hidup mudah-mudahan anjeunna sing kenging pangapunten ti Allah Subhanahu wa taala sing ditempatkeun di tempat anu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai gentosna bager ayeuna di payuna hidup aya rama sambung hidup bager kadedeh kanyah anjeunna katampi ku hidup karaos ku hidup anu sakitu ageungna anu sakitu luar biasa anak pintar begitu karaos nah hidup parantos dewasa parantos 21 tahun hidup sasarangan sareng aranjeunna mamah utamina pintar berarti gelis terus 21 tahun oge bager hidup teh nyesahkeun ngarerepot ka anjeunna bager mangga gelis geura emut-emut ku hidup jasa-jasa perjuangan pengorbanan anjeunna ka hidup anu sakitu ageungna anu sakitu luar biasa anak anu hidup moal tiasa ngagentos tur mulangkeun anakku naon bae oge bager emut-emut ku hidup bager kalepatan hidup ke aranjeunna dina salami eta pintar anu karaos anu teu karaos anu kadang-kadang gelis anjeunna nangis anjeunna kecewa karena kalepatan hidup ayeuna bager waktosna hidup ke geura nyuhunkeun dihapunten ka aranjeunna oge emut-emut ku hidup bager nah adugikeun ka ayeuna hidup tetos tiasa mulang tarima mulangkeun kasih kanyaah ka aranjeunna pinter doakeun ku hidup mudah-mudahan aranjeunna sing dipaparin kasehatan dipaparin panjang yuswa sabados kapayun hidup tiasa ngabagjakeun ngamuliakeun aranjeunna amin amin ya Allah ya rabbal alamin oge alhamdulillah geus hidup ayeuna tos papendak sareng jodona mamah sareng ayah kacida bungahna kacida bagjana bager tapi dibalik eta aranjeunna ngaraos sedih kumargi bager sakedap deui hidup bakal tebih di aranjeunna bakal keluar tina dekapan aranjeunna demi nunaikeun tugas kewajiban neng sebagai seorang istri kanu jantan caroge bager ayeuna waktosna mangga geura buktoskeun heula ku hidup bager geura wasuh dampal sampean aranjeunna mundut piduahna mudah-mudahan kadedeh kanyaah sareng karidwan aranjeunna anu bakal ngiatkeun karidwan ilahi Widian abdi bade ngawasuh dampal sampean mama tapi rumah abdi teh kapungkur mung masihan we kegeleh ka mama nyasakeun bae ka ayah sareng hapunten ayah abdi teh acan tiasa mulangkeun kasih mulangkeun kanya ka mama sareng ka ayah mudah-mudahan Allah ngabales kana kasadaya pangorbanan mama sareng ayah kasayaan anu langkung-langkung sareng mudah-mudahan mama sareng ayah sarehat paranjang yuswa supados mama sareng ayah tiasa teras ngadoakeun kanggo kebagjaan rumah tanggi abdi kalian rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin bager insyaallah geus doa putri anu saleh diijabah ku Allah Subhanahu wa taala pinten dikawitan ka mama heula sayang biasa dipaneh dia nengna mangga dicandak sampean mamahna sayang lebetkeun duanana gelis wasuh ku hidup bageura sing ikhlas nyuhunkeun karidwanana di anjeunna mangga dilebetkeun duanana
mamah tiasa dicepangan sirah neng nak ku mamah doakan neng nak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa oge teh hidup kanggo aranjeunna pinter ahuskeun. Dina setiap doa hidup Allahumma gfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis biasa disengitan sampean mamah nak sayang. Ya sampean anjeuna magar anu bakal jantan saksi oke di akhirat engke pinter sampean anjeuna dianggo ibadah kalian ikhlas. Dina milari rizki melarian nafkah kanggo nafakan hidup oge putra putri nak pinter sakedap oge bager ayeuna sampean mamah disengitan ku ya simbol hidup sing tiasa nyandak nama baik anu catar sepuh sing tiasa ngangkat harkat derajat anu catar sepuh gelis usapan sampean mamah nak sayang usapan gelis sakumaha kapungkur anjeunna teu oleh ngusapan hidup bager kubragna hidup ke alam dunia iya mamah sareng apa kacida bunga na kacida bagja hidup di rawu di pangku ku mamah sareng ku apa pintar hidup riet dijang cerikan ku mamah tebihna hidup lipi kamelang ku aranjeuna gelis sing emut kapayun bager upami aranjeuna teu damang gelis enggal-enggal hidup nyuhunkeun widi kacaroge hidup pilari ku hidup duaan rangkul sebagai tanda bakti hidup karo jatan sepuh insyaallah jatan ladang ibadah kanggo hidup duaan pagar ayeuna waktosna sumuju dina sampean mamah sayang nyuhunkeun hapunten gelis sing ikhlas mamah usap sing dedeh ku mamah neng nabager anaking al jannatu tahta min aqdamil ummahat ari sawarga teh gelis aya dina dampal sampean anu jatan ibu pagar ibu bendu Allah oge bendu tapi upama ibu ridho insyaallah gelis Allah oge ridho pager ayeuna waktosna gelis hidup keur nyuhunkeun di hapunta nyuhunkeun widina ridho nanti anjeunna pager pilih salami ieu hidup seueur kalapatan ka anjeunna pinter anu karaos anu teu karaos gelis kadang-kadang hidup teu tumut ka anjeunna pinter kadang-kadang anjeunna raheut anahna pinter karena sikap hidup ucapan hidup oge mamah mangga pasikeun doa-doa anu sae nanti mamah kanggo putri ibu anu dina dinten enjing pada ditikahkeun mangga salajengna ngalih ka ayah pinter mangga dicandak sampean ayahna pinter lebetkeun ku hidup mangga dewasa nyuhunkeun karidhoanana ti anjeunna Pak capangan sirah neng aku bapa doakeun nengna barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin amin ya Allah ya rabbal alamin bagar oge kecelak demi kecelak kotor namurak tina dampal sampean aranjeunna bagar mudah-mudahan gelis sing tiasa ngalunturkeun dosa-dosa hidup ke aranjeunna pinter amin ya Allah ya rabbal alamin sikap gelis mangga tapakeun di handap sampean anak nang gelis mangga semua cudina sampean anjeunna pinter ya mangga nang gelis hidup ayeuna waktosna geura nyohonekeun di hapunten ka anjeunna pinter bilih salami ieu hidup aya kalepatan anu karaos anu teu karaos ka anjeunna pinter anu kadang-kadang gelis anjeunna kecewa anjeunna raheut manahna ku ucapan oge sikap hidup mangga nyuhunkeun karidhoanana kanggo ngahapunten sadaya kalepatan hidup oge karidhoanana kanggo masikeun doa-doa anu saena kanggo anjeunna mangga Bapak pasikeun doa-doana ti Bapak kanggo anjeunna
anjeunna anu dina dinten enjing bade ditikahkeun mudah-mudahan anjeunna dina ngawih rumah tanggina sing salawasna aya dina ridho sareng dina panang tayangan Allah Subhanahu wa taala dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin amin ya Allah ya rabbal alamin cekap bager sarajengna pinter aya bade dikedalkeun ku hidup ka aranjeunna geus ayeuna waktosna pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, ayah, ieu neng cumarios di payunan mama sareng papa. Apunten tina sadaya kalepatan neng. Salami 21 tahun mama sareng ayah ngaganggem neng ngadidik neng nikah dedeh sareng mikanyaan neng ku jembara mana. Mama sareng ayah teu pernah ngeluh sakedik oge. Kata pipisan kuneng kadede tanya mama sareng ayah anu sakitu agengna kanggo diri neng. Neng mal pernah sanggup ngabales tur ngagentosan sadayana mah ayah sareng hapunten neng teu acan tiasa mulang tarima anu janten sepuh teu acan tiasa masih hanci mata kabungaan mama sareng kapaya. Mudah-mudahan materi tang naga haringas sareng cipanon anu parantos dikaluarkeun ku mama sareng ku ayah kaanggo diri neng sing dikentos ke surgana Allah Subhanahu wa taala. Papa, ayah, salajengna neng bade widi ti mama sareng ti bapa dina dinten enjing neng bade ditikah ku arubi. Doakeun mudah-mudahan neng tiasa janten istri anu solehah kanggo caroge neng janten ibu anu bijak kanggo putra putri neng kapayun sareng mudah-mudahan rumah tanggi neng salawasna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Neng nyaah ka mama ka ayah sareng ka keluarga sadayana. Udah teuing anak yang bager kanyaah mama kanyaah ayah sok sanajan ku hidup teu dipenta mama sareng ayah geus leuwih ti heula ngahampura ka hidup jeung didoakeun pisan ku mama sareng ku ayah bager mudah-mudahan hidup dina ngabina rumah tangga nasing pinanggih jeung kabagjaan lahir sareng batin sing digampangkeun rezekina dijauhkeun tina sagala balaina sing manfaat maslahatina kahirupan anak gelis. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dirangkul mama sareng ayahna pinter duanana dipeluk sayang bager anakeun sakedap deui gelis hidup bakal ngambah sagala rumah tangga bakal ngambah kahirupan anu anyar. Satu acan bager hidup ngalengkah anu langkung tebih deui pintar ayeuna waktosna hidup biar ngahaturkeun nuhun heula ka aranjeunna bager mama atur nuhun mama pantos kalahirkeun deui ngaagengkeun deui ku kadeudeung sareng kanyiah mama anu sakitu ageuna. Ayah atur nuhun ayah tos janten ayah sambung neng tapi pisan ku neng kadeudeung kanyiah ayah anu sakitu ageuna. Neng bangga jantan putri ayah, neng bangga jantan putri mama. Didoakeun ku neng mudah-mudahan mama sareng ayah sing sarehat paranjang yuswa saperas kapayun neng tiasa ngabagjakeun ngamuliakeun mama sareng ayah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Disunkeun neng aku mama heula sakedap tahan. Mamahna ku neng disun sayang. Mangga bapak tawis kadeteh kanyah ti bapak mangga biasa disun ke neng aku bapak. Ya ayahna tiasa disun ke neng pintar.
Tetehna tiasa kapayun. Tetehna tiasa kapayun. Teteh. Mangga. Punten Neng, salami ieu. Neng seueur kalepatan ka teteh. Sok ngarepotkeun we ka teteh. Hatur nuhun. Pasianten teteh anu sampurna. Anu sae kanggo Neng. Katampi pisan ku Neng. Kadudukannya teteh. Mudah-mudahan teteh sing sehat, panjang yuswa, sing digampilkan milik rezekina ku Allah. Teh, anjing Neng pada nikah, doakan ke teteh. Mudah-mudahan Neng sing kapendak sareng kabagjaan lahir dan batin. Sing janten keluarga nu sakinah mawadah warahmah. Teh, sekali deui hapunten Neng. Neng nyaah ka teteh. Ibu ngagaduhan putri anu solehah insyaallah. Ranjeuna tiasa ngangkat harkat derajat anu jantan sepuh, jantan putri-putri kebanggaan ibu sareng bapak. Insyaallah saya runtut raut sauyunan kanggo salawasna begelis silih rojong, silih doakan pintar. Ngadeg sayang, punten sadayana tiasa ngaradeg bae, mangga tiasa majeng kapayun ngajejer kapalih dieu ninggalis tiasa ditepangan heula sepuh-sepuh hidup wargi-wargi hidup sadaya kanggo nyohonkeun doa-doa nu sae nati aranjeunna pinter, mangga ditepangan heula pinter, mangga tiasa kapalih handap nengna. Punten sadayana ngaradeg bae tiasa majeng kapayun. Mangga. Hati-hati Neng. Mangga wargi-wargi tiasa marajeng kapayun mangga. Sepuh-sepuh nak nenggalis mangga salin kasadayana pinter tepangan kau hidup pagar nyamankan doa nak di sadayana pinter. Ya amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, hidup aida masih kasaksan ku sepuh-sepuh hidup warga-warga hidup sadaya bager insyaallah. Seur doa-doa anu sae ti aranjeunna kanggo hidup bager samulihna. Doakeun ku hidup mudah-mudahna aranjeunna sing dipaparin kesehatan, dipaparin panjang yuswa. Teu hilap gelis hidup ngahaturkeun nuhun ka sadayana pinter. Atur nuhun dukunganna, supportna baik materi atau pitana gina doa khususna kanggo kalancaran acara hidup dugikeun ka enjing dina waktasna pinter. Mudah-mudahan kasayan sadayana sing digentos ku Allah ku kasayan anu langkung-langkung. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
dia, Neng. Rasa aman juga. Ya sampai baru datang. Gelis ya bapak, gelis ya. Aku bapak. Tos. Kita meeting tos. Tuntusan dak, tuntusan. Amat.
wahab li tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi. Atas anu ngaibakan cekap nenggelis biasa dikeluarkan sakedik ti payun bae sayang. Mangga rambutnya tos dikeluarkan sakedik bae sayang ti payun tapi beda ti pinggir mangga. Bapak mangga niat tahalul digunting rambutnya ujungnya sakedik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, cekap. Sarajengna nenggelis tiasa ngadeg sayang pada diabdasan ku mamah sareng ku ayah. Mangga niat abdas sareng mangga ditinggal abdasna ku ibu sareng ku bapak mangga bilih aya nu kirang ayeuna keneh pisan mangga dilareskeun pager ieu mangrupikeun amanah ti mamah sareng ti ayah geus dina ngabina rumah tangga hidup kahade ulah wantun ngantunkeun salat anu 5 waktos kumargi sagala rupi amal sae urang amal ibadah urang teu aya haratosna upami salat anu 5 waktosna di kantor insyaallah neng makalepet jalmi-jalmi anu taat sareng patuh ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ceket kumaha atas sae abdasna neng ibu bapak. Alhamdulillah regreg pan neng gelis tiasa calik diisun dames enengna ku ibu sareng ku bapak sakedap ditahan heula tanganna kana angkeut mama sareng ayah pintar mangga sakali deui pak. Iya cekap neng gelis ngadeg sayang kak dicana kapalih dia. Oh iya mah anu iya kitu iya inu ibu nu iya tah kitu panginten bu punten dia kitu terang sak nu neng lah candak tina gentong mangga disawerkeun neng di gentong heula candak ku neng sawerkeun ku neng ya ieu simbol hidup upami kedua rezeki kaduka we bibinga kada ulah hilap kanu di sekeliling neng sing resep babagi sing resep sedekah sing jantan jalmi-jalmi anu resep bersyukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala ageng alit rezeki kedah disyukuri pinternya neng gelis tos caka candak sadaya sayang sok mangga tiasa diaburkeun ka payun mangga mayuna ka ditu nengna mayun ka ditu ibu mah teu kedah ka dieu wae ibu mah tapi engke tos beres nu neng sok bismillahirrahmanirrahim hitungan ka 3 siap kamera ya siap 1 2 3 sok mangga ayeuna bagian ibu anu nyawer sok ka ditu bu aburkeun hoyong bu pramena sahiji acisna mana nu lembarna atuh kabagian ieu wae atuh atas wae ieu teh nyawerna aduh atas bapak bilih bade nambihan anu lembarna anu biru anu barem di antas keneh acara terakhir acara popongan bapak kacanak teh nengna di ais ku bapak piraku ai mamahna ka ai kacanak ai putrana hanteu kacanak teu bu pak api-apina bae nya kuduaan wios teu kedah dugikeun ka ditu diangkat sakedik we padu kenging foto bae ataslah da teu kiat neng
Kewai enjing ke AA-nya, AA ais. Cekap mangga biasa dicanak. Mangga, mangga. Ya. Ais.